Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ceiyam teu make kutang, nu ngajawab salam sing kabayar hutang. Sabab urang teh hirup loba bayar, komo ibu-ibu, da ibu-ibu mah tukang ngaji ece nganyuk bibir teh butut maneh mah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du ngarah tereh parasmanan. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Daramang sadayana ieu teh. Hormatin simkuring para kiai, para ustad, para ajengan, para alim ulama. Pokona mah nu alim netepan ge wang hormat penting ayeuna. Mudah-mudahan sing sehat dohir batin guru-guru orang. Kieu Pak Ustad, jadi ajengan mah teu bisa nyogok, jadi guru SD, tes PNS teu jadi, bisa keneh nyogok jalan tukang. Tapi jadi ajengan mah teu bisa nyogok, meusing jubahna ngagupay ge, tempo we tes mun ngimaman teu bener, lain ustad garong berarti. Kartos, matak mahal hayang jadi ustad mah. Mudah-mudahan guru-guru orang sing sehat dohir batin. Para pemuda dan pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir sami teu diwincik di wilah-wilah. Pokona mah tikawit parawan nu sehat wal afiat nepikeun ka nene-nene nu sehat wal apeot. Mudah-mudahan sing disalalametkeun amin. Para santriyin wa santriat, oge busiyin wa busiat nu ngaji pada maghrib, mudah-mudahan ku Allah sing di istiqomahkeun. Tuh. Ieu we susuguh mah ieu mah gratis ieu komo. Bu, wangsal sewe ngaos teh dibagi-bagi. Pagi ayeuna teh kudu di Bogor pagi teh. Di Parung Panjang jauh Bogorna teuing bakal nepi teh moal. Paling ka dieu we ka tol Cisumdawu ya. Palemna di Karawang, pagi di Karawang, malemna di Karawang. Pagi deui enjingna nu 2 poe kabeun Karawang. Enjingna kudu aya di Ciberem nikahkeun. Payu alhamdulillah. Bu, mudah-mudahan sing sehat abi amin. Anu mah kene usia mah 31 tahun. Kelahiran 83 we. Atak teu pantes ngobrol teh hareupeun ajengan tidak budak keneh. Ngan pedakan leuwih payu urang hampura. Tah abi mah Bu orang laut asli ti Cipatujah. Orang Pamayang ka laut teh kahalangan 3 sawah. Da jeung Roro Kidul teh ka Piuwa. Jeung Putri Duyung mah lah ka Pilanceuk kahalangan saimah. Tos. Urang langsung kahiji ieu. Wa ngadua ieu teh ulah riungan teh ulah mubadir piraku jelema 40 urang teh dijabah doana. Doa nu kahiji teh ya Allah abdi sing tebih tina musibah sadayana amin. Kudu we eta mah ngadua eta mah tiap salat teh. So kamari akhir Desember aya 4 pesawat nu geubis. Lain geubis atuh naonnya.
Dicengklak. Urang mah aman, ibu teu beunang ku musibah, ngantok sok aman salilana. Ibu sehat, bapak sehat, anak sehat, ibu tukang ibadah, bapak tukang ibadah, ngan anak tara ngaji bada maghrib, musibah cetitin eta teh. Da musibah teh lain nyeri wae, anak bangkal salaki nguseup teu berjamaah, musibah eta teh. Halo guys. Kartos teh teh. Ieu nu koneng ieu tila jadat tiung di mana? Mani kot akur koneng tinggal ngamang ieu mah. Teraskeun ieu teh. Ye. Tapi tong salah. Ternyata ku musibah teh Pak Kiai, bapak-bapak, jelema teh jadi eling. Sok we. Kerjag-jag mada dikir teh jarang dibere we nyeri huntu da ngaradak wiridan sapeupeting. Nyeri. Allah. Piraku kudu nyeri huntu heula. Jelema nu loba duit jeung jelema nu loba hutang beda elingna. Sok nu loba duit mangadu anak ge mah dibari seuri, ya Allah barokahkeun abdi. Sehatkeun abdi bari seuri, coba nu loba hutang, ya Allah enjing teh bagian babayar ka Bang Emok. Kirang 70 deui Gusti. Geuningan ku loba. Lain seuri ece eling. Ongko budak kayang soleh ngagugu Bang Emok. Jam 8 teh geuning, saya berjanji apabila tidak bisa membayar saya siap diasupkeun ka solokan gelo. Bu, hayang tebih tina musibah punten ya. Ku musibah teh jadi eling. Aya pamuda cadu tara salat da dibere gempa mah istighfar biasa. Astagfirullahaladzim. Beres we gempa da eureun dikirna teh. Eta mah lain dikir soak. Halo. Ya, satu eta sing tebih tina musibah. Beh dituna, ya Allah, abdi yang dijadikan jalma nu caket jeung jalmi-jalmi soleh. Amin. Kudu eta mah. Dan abdi maka tingali ieu jamaah teh kompak, hempak, serempak ka pangaosan. Nu dina kursi aya. Nu keur nyarempod tuh aya. Nu hulang-hulang aya. Yakin kurulang-kuruling di pangaosan mah bakal dibarokah daripada kurulang-kuruling di luar. Nu kitu mah jiga sero da setan mah teu katempo. Alhamdulillah urang calik di pangaosan sanajan panontun cuaca bekitir tapi biasana calik di pangaosan masuk gede hidayah ti Allah subhanahu. Ece kunaon mana ngomong tes kemana? Ibu bebelaan ti awal nepikeun ka akhir maksakeun dia tempat kaciri. Ieu teh jalma-jalma anu maksakeun teh jalma-jalma anu istimewa. Naon cenah? Jalma anu maksakeun tadi tempat teh ciri jalma anu istiqomah. Bu. Da. Orang Cipatu Jajang Panyalu masa lua salagam Sunda nage. Kene bahasa Sunda. Ulah nepi ka ngomong Sunda tapi ngacaprak. Kok saya kalau rumahnya Ustadz Atpi di mana? Oh gampang, dari sini lurus sebelum masjid belok ke kede. Cek aing teh da bahasa Indonesia kede. Kos nu bobogohan teh apa geuning geuleuh. Sayang bebeb kalau makan hati-hati nanti kebereuyan ku cucuk ikan. Itu celana kamu merosot angsrodin. Kamu ngagetin aku kan jadi ngarencod. Geuleuh. Matak jaga budaya bahasa nyalira. Da bahasa Inggris mah panjang atuh ieu. Silent every day I have no money. Setiap hari aku tidak punya uang. Bahasa Sunda mah sakata balangsak. Silent without doing anything, berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. Pan bahasa Sunda masa kata ngajedog. Matak sing bangga jadi orang
Harapan teh abdi sing teras caket jeung para alim ulama nu soleh anu bener ngajarkeun tentang ibadah. Punten Pak, da ajengan ge asup partai maloba nu ngirung nyebut haram ge jadi harum. Matak daripada kababawa ku partai mending ngaulang sakali. Hina ajengan asup partai. Kartos ieu teh sok ayeuna menya 300 triliun di penjara kur 6 tahun. Urang teh keur dibobodo, ari pak teh 3 poe di dinya na tipiwan aya nu maling hayam 5 tahun di penjara. Palebah dinya mah atuh naon bedana, nu maling duit rakyat teh jeung nu maling hayam teh sarua. Berarti mun sa miliar mah kur sabulan eta teh di penjara. Tapi anger ngirung sok aya nama tuntunan dijadikan tontonan, tontonan dijadikan tuntunan. Nu ngadu hayam ditarewakan, anu ngadu japati ditarewakan, ari anu tinju dina TV teh kalah ka diwasitan. Pan ngadukeun jelema teh sia teh haram, nah diadu-adukeun. Haram, lain kalah diizinan. Nu ngijinan, nu ngedarkeun, miras, rajia, bohong sia teh pabrikna hancurkeun da di rajia mah nyieun deui. Lain nyanya eling bejakeun. Keheul aing da. Hancur kieu panggung teh kurang pamayang. Naudzubillahi min sok bu ayeuna. Da matak riweuh ayeuna urang mah hayang artos 40.000 50.000 ge belaan ngaramet di kotakan batur. Nepi ka hurik tongong teh pahili jeung sapi Mang Juhro. Nah, ari nu di luhur urang mah bebelaan padamu negeri kami cigan heueuh di lapangan. Padamu negeri kami arah tungtung nangara tere dahar. Bagimu negeri jiwa raga. Eta jiwa raga. Urang teh bebeakan ka negara teh. Nah, pemimpin nu di luhur mah beda laguna ge jeung urang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku barang kagok edan. Di sini, di sana, di mana-mana hatiku. Konon bapak tarungkul era nempo aing. Da tarungkul lalaki mah. Seurina teh nu kieu teh geuning. Da mending eueuh bapak-bapak cek aing. Kupingkeun pamusing mu balik budak leutik teh da hese ngomong teh. Urang ge ngapalkeun heula ka dieu teh. Hese urang ge ngomong teh era bingung teh ngomong naon deui. Da baheula mah keur diajar ripu nyebut wabile taufik wabile taipok bae. Kartos teh ieu teh nya yang deukeut jeung ulama nu soleh. Da teh cager kabeh ajengan. Urang ge cangtan tu cager ieu. Bu, lanjut ya teh. Tah, daya acara rajaban, orang canak hikmah. Nah, dari nerangkeun Isra Miraj mah tangtos guru urang tos nerangkeun di pangajian mingonan. Intina mah kieu, ya Allah, salat abdi, ibadah abdi, hoyong miraj ditampi ku Allah. Amin. Keta bucita dajang naon salat ditarima mah. Kieu bu ayeuna mah. Urang ngaos salat tong heureuy. Kangjeng Nabi teh pan kieu teu langsung diberangkatkeun ka langit ke-7. Diproses. Mana prosesna? Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti mudtojian id atahu Jibrilu wa Mikail. Eta ketika Kangjeng Nabi nuju kulem di hijri Ismail, tiba-tiba datang malaikat Jibril ngabelek dada Kangjeng Nabi, diala kokotorna, dibersihan manahna. Baru saat itu diberangkatkeun ti Masjidil Haram ka ti Masjidil Aqsa ka Sidratil dina sabada dibersihkeun hatena manahna teng hate atuh kana manahna. Oh, berarti Nabi ge mi'raj teh dibersihkeun heula manahna, atuh urang ge hayang mi'raj amal teh kudu bersih heula naon hat. Nyeta panyakit urang sok goreng ka batur. Tingali bapana, batur geus kabeuli expander ari aing we jengker. Goreng bibir kitu teh. Batur geus kabeuli motor teh NMAX ari aing Supra X.
Goreng bubir gitu. Ya inti nama tong goreng hate cik atuh tong iri kana rezeki batur. Matak da sok keheul ka tatangga nu sok nyinyir ka urang, matak antepkeun keune dah ka surga mah moal ngalewatan imah si eta ieu. Betul? Kayak ge capeun sorangan. Urang ge keheul kanu kitu mah sakabung hayang pinah ti Indonesia teh ka Indomaret. Halo. Ya Allah, ya Karim, ya Salam. Kabeh ge boga nasib masing-masing tong iri. Nasibna kiai masantren tong hayang langsung pidato. Da loba ieu mah ustad teu masantren dina YouTube teh viral. Teu pernah masantren setiacan didengekeun ku jelema nu pernah masantren. Hina euy sabenerna mah anu. Halo? Mata kieu lamun tukang pidato teu dikopeah alus teu alus tong goreng. Ngan atuh leuwih alus ari ngajar jelema mah dikopeah ngajarkeun kita mah da guru-guru urang ge tiba heula sok dikaropeah. Da teu berat ieu. Ngahormat ilmu kartos teu. Kumaha cenah atuh teu dikopeah alus teu ngagogoreng. Ngan leuwih alus dikopeah. Pan saur uwa ajengan kumaha? Jelema nepikeun ilmu teu dikopeah pasek mah nya teu percaya uwa ajengan teh ulama besar atuh almarhum teh. Teraskeun ieu teh ngaos teh. Nah jadi tegang kieu. Sok nasibna ibu di sawah kudu bebelokan, petani kudu bebelokan, ustad kudu masantren, pejabat wayana kudu ngurus masyarakat. Kabeh ge boga kacape masing-masing. Betul itu betul? Anu sok nadagoan WC di pom wayana kudu nungguan tai batur. Datang teh budakna, Pak, abi teh hoyong jajan kumaha kelajang dinten ayeuna teh can aya nu modal. Doakeun ku Ujang mudah-mudahan seueur nu muncrut. Halo? Teu balik aja. Menang euy seuri dengan kudu aya batu. Hareupeun batu. Lajengkeun ya teh lajengkeun. Tah eta. Pan dina aya teh pajengan bisi abi heureuy wae. Qad aflaha man tazakka wa dzakaros marabbihi. Tokyo dina ayatna qad aflaha man sholat, nu sholat yakin bagja. Teu kabeh nu sholat bagja da aya nu api-api atuh. Jadi kumaha heula? Tazakka heula, bersihkeun dohir bat. Wadakaros marobi pasola nu eling hatena kalau pasola kakarek we sholat teh jadi kabagjaan. Henteu langsung sholat tazakka heula. Tah eta teh ka urang bunyiniran Quran teh sabenerna mah. Urang mah jiga nu ari biwir keur sholat, ari hate malaweung. Sok kalikeun eta teh lain batur, urang tong nerangkeun batur. Jiga nu biwir mah alap nasroh laka sodrok. Nyaho hate mah isuk babayar ke Bang Emok. Jika nu biwir mah wailul likulli humazatil lumaza. Nyaho teu betah biadah nagih ka imah. Jika nu biwir mah inna sholati wa nusuki nyaho nyeri ati. Salaki kagoda ku si tati. Sholat kitu teh ngamang tong berharap ditarima. Tah eta teh kalakuan urang Bu. Tok bisi asa pangsucina ari ka batur mah euy. Da keur leungit kunci mah kapangih keur sholat. Bu, tong. Tah ieu teh ciri susuguh ieu teh. Kurang mun geus ajengan gogorowokan. Halo? Sok santai we diulam diheug teu kajeun. Luar biasa pamun lompat ke oh hayang mi'raj amal teh bener kudu kitu. Tong boroning kitu Bu ya. Tong boroning ngobrolkeun batin da eta mah keun urusan Allah walakin yang duru ila qulubikum wa da eta mah ku Allah ditilena ge. Ieu mah dohir we. Ka masjid udah kudu suci sok ibu bade netepan. Mesakan pa bapak teh tai kotok sae teh salatna. Cacakan dohir eta teh. Berarti mun jelema sholat di masjid anjing ngaletakan sukuna saat teh sholatna sah atuh jelema teh sholat di masjid anjing ngaletakan sukuna jelema teh sholat di masjid anjing ngaletakan sukuna cek aing gedengekeun tah ieu ngaji ancur teh da moal bener Bu malaweung mah ieu teh can ge sholat geus malaweung komo keur sholat kartos teh. Da dina ayatna ge aya
Bismillahirrahmanirrahim. Cik ngeunaheun teh sakitu. Lumayan dalain kori abi mah. Kudu hayang ibu teh boga salaki kori hoyong, ibu gaduh salaki bisa kori hoyong. Ka urang atuh. Mung pahit aing. Bayangkeun ibu mun bisa kori, bapak bisa kori. Pasnya teh moal lila da ngahleuang di imah kamu. Cek salakina teh kunaon siang sosorong ngopo. Bongan can mere balanya datang anak di tengah imah Allahu Akbar gelo sakeluarga. Subhanalladzi asra bi abdihi lai saha nu ngaberangkatkeun Allah nu suci, saha nu diberangkatkeun nabi anu suci di tempat mana? Tempat anu suci, nampi amalan anu suci. Berarti urang ge ngalakukeunana teh kudu mawa hate anu suci. Tah nu kahiji nu kasabaraha? Nu kahiji kumaha atuh hayang mi'raj amal teu aya deui pan Pak Ustad sok diterangkeun ku Pak Ustad. Hayang ditarima amal mah nu kahiji kudu make ilmu. Tah panyakit urang teh salat hayo we salat tapi kaajengan teh can nanya. Pak Ustad cik ieu teh abi teh bener teh tajwidna. Nah harukuna da loba kene ibu salat jelema nu kieu yeuh. Tina cengkat ruku teh sami Allahu liman hamidah. Eta leungeun sok gituan tah. Kapan dina sapinah usik leuwih ti 3 kali batal. Tong nerangkeun nu hese ngaji mah ala qad diukulihim ngukur akal jelema da piraku dinerangkeun isi mufrad malaysa musana wal majmu'an wal mulhaqon ilam anatasi papilogit atagyur meureun ngajengkang. Salat omean yeuh kuduna mah kieu keur salat teh. Sami Allahu liman hamidah. Heup teu kudu kikieuan. Da aya aki-aki jeung incuna heureuy salat kieu. Cicing sia teh. Urang mikir, urang pas di tukang, urang akina geus goblok gitu. Komo incuna. Jadi bu, ilmu teh lain rek jadi ajengan mas santrenkeun budak teh. Rek di amal. Yo, ayo ngobrol ke Islam teh bu, kunaon pangna mi'raj, hayang mi'raj amal kudu jeung ilmuna. Da Islam mah bakal hampang mun diukur ku ilmu, tapi Islam bakal berat mun diukur ku kabodohan. Bu, da ayeuna mah teu dihampura Pak Ustad pan bodoh teh ajengan di mana-mana dihajakeun bodoh teh. Kos aya jelema ngomong kieu, "Yo, cek aing mah nu bener teh taraweh teh 20, 23 jeung witir. Cek nu jadi 11 jeung witir. Dan nu pinter mah teu kudu debat, amalkeun we." Dan nu 23 jeung witir aya dalilna, nu 11 jeung witir aya dalilna. Anu bodoh mah nu taraweh. Laras teu? Justru jelema nu matak pasya teh tina kabodohanana. Yo cek aing mah nu bener teh kunut, nu teu bener mah teu kunut. Nu kunut bogaan dalil da abi ge sok kunut. Batur nu teu kunut bogaan dalil. Anu goreng mah nu salat subuhna jam 4 kali 2. Jam sabaraha? Teu ilmu teh nyalametkeun. Intina mah salat hayang miraj nomor kahiji tong disapirakeun ilmuna. Kartos ieu teh kartos. Kos aja mah ngomong yo tad cek aing mah bingung itu aturan Islam teh. Cek Ustad ari joget eta halal haram dijawab ku abi teh tergantung dan nunyuk. Tah ieu Ustad sesat teh cenah. Nah, mana nyebut sesat ka orang berarti Ustad nyebut tergantung sok ngahalalkeun joget. Da emang aya cing teh joget nu halal sok ngais budak teh joget da moal hees. Manya ngais budak kieu ujang geura bobok. Ujang geura sare. Bobo moal. Mun ceuk urang Cipatujah mah tingar kalongeun. Tapi kan kudu goyang. Nang ning ning nang nang ning ning nang kan kudu kieu milu ieu teh. Sok bujur teh usik da ngewa. Bobo yang. Bobo anggar kudu kieu. Ujang budak caha. Ujang budak caha. Cek budak depan aing teh budak sialin. Halo? Oh, dalam teu using. Oh berarti joget teh sama dengan goyang. Goyang teh teu kabeh haram atuh. Pan aya mantek, aya istiarah, aya juar maknun, bisa wae lapadna.
eusi nama B, bisa wae lapadna B, eusi nama A. Atuh cik atuh Ustad, berarti Ustad menghalalkeun dangdutan, ceuk saha? Da dangdutan ge aya nu jadi hiburan mah teu mata ngaruksak mana, sok ibuna nyanyina di tiung dan nu nempo ge bakal sopan. Ibu teh di tiung ka panggung tak komoin baju koneng nu seragam kieu. Cek ibu teh keur di panggung teh kieu. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang contoh, cetong ningali bujur aing ka dieu mongna. Sakit karena percintaan kini teu paling gigituan unggul. Nu ditiung mah jogetna ge kieu we paling. Naon sababna era ku tiung da ditutupan orat. Lalu naon nu matak haram dangdutan? Tah ngadagangkeun orat. Sok dan nu bujalna katingali beheungna buukna pingpingna katingali manya jogetna gigituan. Panu kitu mah kieu. Wah. Harirup belah ditu. Berarti teu kabeh goreng joget. Tok ibu ditiung mah betah. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita. Bari kikian we. Jika qosida geus kikian. Teu roba-roba. Kanu kitu mah nu bubulucunan mah wah. Nu doraka teh ningalikeun halo. Sok ibu ti keur ngais budak teh kudu wujud kidambako moholapatul lil hawadisi nyangsang na kenteng budak. Teraskeun ieu teh teraskeun. Ilmu ku ilmu mah insyaallah nyalametkeun heula keluarga. Ulah disapirekeun urang payah salat payah tuh. Ye pan Fatihah teh padina sapina kudu ka kuping ku diri sorangan, tapi abinya lamun ngetes barudak kunaon jarempling Fatihah teh. Teu salat teh urang mangamadah Imam Syafi'i. Aya nu kieu geuning. Macemping ieu awal pi ka akhir. Atos aya nu kieu bismillahirrahmanirrahim. Jangan kana sabana. Jangan. Teu sah. Kudu we kadenge bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wajib eta teh selain sunah deui. Ai susuratan mah teu lamun teu kitu moal ditarima biedoh kupingkeun. Da ngaji teh sabenerna mah lain rek jadi ustad amalkeun eta teh lain pelajaran kitab luhur nasapina. Da urang teh diaji sapinana ge sawareh mah. Halo. Mata kieu sabenerna mah kudu saimang ustad teh ngajarkeun teh di ilmu teh amaliyah, tauhid ajarkeun. Kudu saimbang pikirna ajar tasawufna kudu meh jadi penyeimbang. Kade loba jelema tukang ngaji tapi ngaji Quran anger keneh maca yasin dia teu pugus wa ja'alna min baina aydihim sedang mobil pim sedang. Nah, cek aing teh sedang sia teh. Wa ja'alna mim baini aydihim sadau wa min khalfihim sadang. Ya, kesepakatan madhab Imam Syafi'i at-tahiyatu nepi ka Allahumma sholli ala sayidina Muhammad teh kudu ka kuping. Kadituna mah pek teu ka kuping ge. Ngan lamun ka kuping diganyar ilmu bu eta teh ngan tara diamalkeun. Ayeuna mah geus apa mun teu diamalkeun teh dosa sia tah. Dibejaan ku urang. Halo? Tad berarti benernya joget diukur ku ilmu matakan ngaji. Ieu pentingna ngaji teh. Sok tukang karedok teu joget mah moal hees. Manya tukang karedok moal payu lain moal hees. Sok tukang karedok manya kieu sabaraeun karedokna. Carek meuli karedok ka urang. Dagoan ku sia teu bisa. Biwir sing sopan, leungeun kudu kieu, bujur milu. Sok manya bujur teu usik. Coba deh karedok. Antosannya moal anu meuli moal anger kudu kieu tak cabena 3 siki eta nepi 3 karung engke nu diladaan di talian ku karetnya nu teu diladaan di talian ku tamangnya berat joget eta mah ibad ngabungahkeun batur disangka sombong jagreg dari pujel mah bodoh mah kos anu nanya kieu Pak Ustad hari kiamat sakola agama pret bingung ujang engke mun kiamat sakola agama pret da ustadna ge kojot
Pak Ustad, naon mana Pak Ustad, ngaji gerang ngita ulah langsung nanya. Lah hoream ngaji mah yang langsung nanya. Cik Ustad, lamun hitut eta teh kudu deui, kudu atuh maneh teh tah teu kaharti Islam teh cek aing mah tad. Naon mah kitu kapan nu hitut teh tad bujur. Nah nu kudu kumaha beungeut. Heuh nya cik aing teh. Bingung aing ngajawabna balikeun we. Ari maneh cik teh mun bekok nu era beungeut atau bujur? Beungeut tad. Heuh sok omehan beungeut sia saseutna. Saya ngomong jujur mah beleguk. Kos aya di urang contoh kieu, ongkoh tukang ngaji saminggu sakali. Tapi idrokun jazimun bihai sulayaku mau tarodudun muafikunil waki nasiun andalili. Teu diamalkeun ongkoh muafikunil waki. Tapi loba kalakuan murtad nu dipigawe contoh. Tong cicing dina lawang panto. Bisi nongtot. Atuh jelema teh sieun ku panto murtad sia teh. Dakwah irtibat soalna tauhid mah. Betul? Kada cenah nu maot poe Sabtu mah aya nu nuturkan. Ceuk sa. Nah, da mun musim maot poe Minggu ge aya nu nuturkeun mah. Manya mayit ka kuburan mah pacul sorangan. Hancur ngaji teu penting. Halo? Keun bu budak dengekeun. Ya Allah, ya Karim, ya Salam, bener palebadinya mah geuning tah kelemahan urang teh. Sok nyapirakeun ilmu nu leutik padahal wala tahqironna minal ma'rufi sayyi'a. Tong sok nyapirakeun kahadean nu leutik boa karidoan Allah teh di dinya tina ngamalkeun sapina lain ngamalkeun i'anatul talibin. Betul? Ya Allah. Kok masuk aya nu kieu ya nu hayang siri mah. Ongko tukang ngaji tapi aya buuk di luhureun imah teh. Wuk cek inuna. Bapana gebah. Naon kitu inungna budak sia teh leutik keneh manya aing arek kereuneuh deui bapana ngahulang buuk ge ngahulang cek buuk teh naon da aing mah teu ngareuneuhan sia tah nu ngareuneuhan sia mah buuk dina kolor bapana nu aya lato-latoan eling acelein sorry eling halo Gusti nu agung abot Pak mun ayeuna emut kadinya mah. Geningan urang teh lamun ditilik-tilik masoknya pirakeun kitab nu leutik. Da matak di sapinah teh diciptakeun ku para ulama lewat rujukan Al-Qur'an, hadis dan lain teh. Ngahaja meh ngagampangkeun ai ku urang kalah ka disapirakeun. Laras kitu laras. Ya Allah. Dan nu ngeunah mah jelema gelo teu kudu ngaji jelema gelo mah. Teu kudu salat, teu kudu zakat, bahkan nu gelo mah moal asup ka surga. Mual asup ka neraka sebagian ulama, tapi pan saur Syekh Imam Nawawi mah sareng pengikutna nu gelo mah bakal asup ka surga. Tingali we dalil dina Al-Qur'an wa ma kunna muadzibina hatta nab'atsa rasula. Dan nu gelo mah rek ngabohongkeun ayat Allah kumapan otakna ge miis kagiclek. Jadi nu gelo bakal asup ka surga asal inung bapana Islam saur pendapat Syekh Imam Nawawi. Lain teu hayang gelo teh hoream papanasanana. Gusti tad atuh naon atuh ustad teh nerangkeun ilmu-ilmu kapan nu bakal dihisab teh ari maneh ibadah teu ibadah ditanya deui ya ari ibadahna make ilmuna teu ngango ditanya deui ikhlas teu ibadahna panjang lalakon akhirat teh euy leres kitu rajin make ilmu ikhlasna ditanya urang ge hese ilah teh anger ngaji parasmanan ngadahar laja mah kukulutuk aing kema singkahkeun laja teh atuh kahakan ku aing teraskeun Gusti ya Bu urang teh pan bakal maot tah lamun inget kana maot teh nasihat terbaik sugan daek ngaji da teu aneh pan maot mah cek ustad ge ngadodoho manya si eta maot karek bieu ulin jeung urang manya geus maot di teu aneh nu aneh mah ayeuna maot isuk ulin. Hei boleh saja kau cintai dunia. Saur Haji Oma. Tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Hei berbuatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Hade dibalas hade, goreng dibalas
Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Tong salah, budak mangkarwara dan dicontohan ku bapakna. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Poho berjamaah tidak eleh ku ngusup. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Ya. Dijawab di koma, kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Segala emas diterapkan. Geus maot mah ibu teh maot, salaki teh kawin deui. Musing bebeakan ge salaki, pokona mah hirupkeun pamajikan aing mah nyakeun sing sabar pamajikan maneh mah sahid maotna ge tos ngalairkeun mong hayang pamajikan eta cek etekeun cek RT aya gantina tu tetangga maneh janda bari bohay anu mana anger kawin deh tapi amal soleh nu bakal nyalametkeun jaga di poe kiam. Halo ieu teh halo. Intina mah budak kudu soleh, bapak teu ngarti ilmu agama, ibu hese nalar sapina, cik atuh budak teh nu tilu teh hiji we pasantrenkeun. Jangan ngaduakeun urang engke supaya make tajwid. Ye, anu ngaduakeun 7 poe keur maot mah da eta mah dibere besek atuh. Besekna geus eueuh mah moal ngaduakeun deui, tapi anak soleh nu pinter bakal ngaduakeun unggal poe. Amin. Penting nama santrenkeun budak teh kitu, minimal apal we di diniah teh atuh babacaan salat. Laras gitu. Sedangkan pan budak ayeuna mah hancur. Main game online jago. Tapi maca sapinah boloho. Belajar tajwid banyak yang gagal. Tapi main game online banyak yang hafal. Da atuh ayeuna mah umur 3 tahun. Geus sapopoe kan HP. Paingan keluar SD tuh bisa nalar jurumia da beak otakna. Halo? Da hudang sare teh ditanya-tanya. Mama mana HP? CF kuotana. Lain ikro geus HP. Da leuwih apal keneh nu kieu barudak mah. Da teu apal atuh babacaan salat mah. Leuwih apal keneh nu kieu. Kini ku sadar. Kop sekop. Ai nu kitu apal. Laras Bu laras. Gara-gara sebotol. Tuh inungna ge saruana. Tempo we ayeuna udah turunan. Cinta siapa? Cinta salaki batur. Da ada titah lagu teh ngarebut salaki batur. Komo nu anyar mah naon ge geuleuh. Apa teh apa. Geuning ustad apal diapalkeun jang pidato aing. Ngareret teh saja mah. Ingat eta. Kisi be don't want me like to want to babi. Anu serius sok neuleuh berarti. Halo. Ya punten Pak, pendidikan teh penting kade tong disapirakeun. Da kolot ayeuna mah kieu. Jang, tuh kudu masantren. Da masantren paling jadi ajengan. Geus we maneh mah ayeuna mah sakola sing luhur, teangan gaji anu rada gede 4 juta ka luhur. Meureun maneh beunghar mah bapak teh teu kudu riweuh jeung mama dan nu bungsu dibiayaan ku maneh. Berarti nyakolakeun budak teh lain sina soleh, sina kudu mulang tarima. Tah kolot teh lolobana kitu. Da kolot mah mah kieu, ujang wayahna keluar SD kudu sakola cicing di pasantren. Hade kolot kitu teh tah. Betul? Dunia pas maot teu dalatang eueuh nu ngaduakeun kalah nitah ka batur hina bu meusing beunghar ge ibu teh. Naudzubillah yumin. Ya Allah, ya Karim paloban. Matak punten Pak tong nyeri hate ka bapa ya tong nyeri hate keun da linerakeun urang dieu. Mun aya budak keureuneuh ti heula da lain salah anak, salah kolot eta teh. Kunaon budak geulis make dikencarkeun atuh. Budak awewe mah penting mah cicing di imah kurungan ku carangkacan hejo mah jiga jukut. Da ieu mah kalah, "Mang, ka mana budak nu geulis teh?" Da budak aing mah payu, jahiliyah kolot kitu teh. Cicing di imah wajar we cek lagu ge panona alus irung alus. Bantuan ditempo ti hareup ti gigir. Memang ngan hanjakal pisaan kalakuan. Tong ka aing atuh nyebut eta teh. Barang gunta ganti jalo teu sirikna
Semuanya. Nah aku naonu gelis lobanu. Asik. Nah aku miluan era aing. Da ieu mah dakwah laguna teh. Nah aku naonu bangor. Semuanya. Jika nama. Ece mun ningali bujur urang pasti seuri. Ka dia melongna. Jika nama ngarasa asa aing. Tah boga balaga. Bisa payo kasasaha tungtungna jadi kudu jadi aset Pak budak gelis mah asupkeun ka pasantren teu mampu ngajaga mah kulit kelir koneng cangkang cal hok barang huntuna bodas kagok edan biwir barang Gus capek euy. Kieu-kieu teuing usaha teh Allah. Salah ngomong gitu. Da teu nyangka rek jadi tukang pidato, Bu. Kuat we meureun doa guru jeung kolot teu nyangka. Mudah-mudahan sing manfaat abi amin. Pangorana we sieuna satasik Ciamis mah mubalik mah. Anu rada katingali ku YouTube bener-bener eueuh deui da ningali ieu an pedah kuat we alumni Manon Jaya mah diiklan ke. Jadi abi masih seueur ku alumni kali itu kada nepi ka panjalu. Alhamdulillah. Tos Pak. Eta intina mah pendidikan. Jadi hayang miraj amal teh tong sok nyapirakeun elmuna atuh palebah salat jeung wudu mah ibu teh cari tahu ka ajengan abi teh leres teh ieu teh kitu. Kudu eta mah. Nyata lamun nyebut ain hamzah kan sok pahili. Ain teh teu keuna teu ain. Hasaruah we jiga hamzah. Bu, kan ngamaknana teh jadi robah eta teh. Laras kitu laras. Ya Allah, ya nya kunaon make embung masantregeun budak. Pan cek ajengan ge. Keun bae budug wae mah. Da abi ge budug bala teh sakali turub aqua teh. Da cek ajengan ge budug-budug ge santri mah barok. Barorok cek. Cek sa barokah cek. Yo, Pak Abi teh 5 bersaudara. Teu kabeh jadi ajengan da ngan masantren 5 anak pun bapak teh Abi teh budak kahiji. Pokona mah jeung nu kadua teh tunji we beda 1 tahun da eueuh gawe mun bala teh kalau. Abi kieu meureun ladang masantren di Manon Jaya 8 tahun teh pun Adi 7 tahun di Kiai Haji tuh bagus Miftah Pauji mas 7 tahun. Nah ada jadi tukang ngarongsen di Bekasi. Sugan cek apa teh kieu. Nah maneh mah dede beda tilan cek maneh kalah cek apa teh tuluikeun kuliah teh megaji badag ari pak teh asup rumah sakit Islam Umi meureun eueuh nu bisa ngimaman kur manehna da kaluar ti pasantren da diangkat langsung gajina ditaekeun geuningan ilmu mah teu berat mamawa. Cek apa teh mun lebaran teh kadar ieu cenah geus sarukses komun pun adi mah mobilna ge Fortuner urang mah butut keneh. Nuhun maneh cenah Dede aa maranfaat teu hese ngadidik maneh teh maneh Dede tukang ngubaran katabrak sedan si aa tukang ngubaran katabrak setan heueuh sok lamun jadi ajengan kabeh mah da pasea tahlil ngawakilkeun komo tahlil tidak ayeuna mah geus eueuh amplop 50 di urang 100 mun jeung ngurebkeun teh 150 teh lamun jeung talkin mah milu ngakanya 200 aya nu 25 kan mimiteng nama 200 omong nu anu tilawet ti kunclung mah 500 matak bingah aya nu kojor teh proyek halo moal kabeahkeun ajengan mah barokah amin ya Allah ya robbal hok boga minantu santri mah mit oha cerewet tinggal di rukiah satutungna tuh ngomong wae mitot es wae ongkos santri kalem santri mah terloba ngomong deketan mitot teh inna lillahi wa inna ilaihi meureun dikepreteureun eureun halo ye Bu pendangkalan akidah hancurna keimanan semakin merajalela ye mun lumpat ka dinya ayeuna mah dukun geus pahili euy jeung ajengan teh. Da dukun teh geus dikaropeh. Tak bing ye tong katipu. Da ayeuna mah sihir teh bisa memake bahasa Arab.
Kan teu meunang urang teh. Kudu percaya karena sihir teh wajib, tapi tong nekadkeun napakan pan kitu cek tauhid. Sedengkeun aya nama dijualan. Hayang beunghar menyan sagede hul ucing. Cek dukun tarek naon ka dieu euy? Pak dukun abi teh budak ieu teh teu payu wae kudu kumaha. Cek dukun ngomongna, "Adieu waing wang itung jodona." Budak lahir poe naon? Poe Rebo Pak dukun. Oh, Rebo matong kawin ka Sabtu. Sabab Rebo wadal hayam, Sabtu wadal careuh. Beak hayam ku careuh. Maknya ibu percaya kanu kitu? Da dukun mati bohong, walamun nya beunghar geuning si anake kokoro. Menyan sigede hulu ucing. Hayang naon hayang beunghar ka dieu curut. Bulu kukus ngapung ka samur kalur ka sang batra bajamrong kalapetong basura jiga kuya bajabri jiga jurig. Be cecekna di handap hiji. Nu dina liang irung korong meureun. Nu dina tangkal jamu monyet meureun. Nu dina liang bujur tai meureun. Aing kasih maku momong datang aing lumpat mau ti tajong aing seri. Mangga abagah nyangeun cai seprit cai kola cai panta. Mung disuguhna ge aing mah cai herang da beak modal. Ada yang mah cai ente ya pokoknya mah gratis we mah. Halo. Gusti nu agung. Matak abi mah ibu bisa abi ngobrol nya ngobrol hunggul. Abi mah da anom nikah teh usia 22 tahun pun anak nu kahiji teh 8 tahun. Tong di pasantrenkeun di Bayasari. Bisi pajarkeun ngomong abi. Naon sababna? Cek abi mah kieu mending papisah sementara di dunia daripada papisah salilana di akhirat. Sabab sakeluarga bodoh nu bisa ngamalkeun ilmu agama. Pak abi mah arek kabeh ti SD kene. Sabab da ayeuna mah komo mun masantrenkeun budak keluar SMP. Jadi SMP na teh di lemur moal bener panyesaan otakna teh. Sok we diriungkeun pala badinya. Di RT-keun hayu. Kartos teh teh. Atuh sugan we abi datang ka dieu teh isukan teh malah santren ajaran baru teh. Bisa kaki dulu yuk di ditu. Aya aliyah, aya MTS. Babari bangor teh tinggal dikunclungkeun. Allah karim bener pala badinya mah Gusti rumasa abi teh nyapirakeun kana pendidikan agama. Ulah buya. Punten. Boleh punya Android, ulah sok fanatik ka budak teh. Kan HP wae, da urangna bukan HP. Boleh punya Android, ngantong poho ka Mas. Boleh punya HP merek cepopon teh boleh. Nya iPhone, tapi kana ngaji tong monot. Allah karim ya Allah ya karim ya salam. Da budak ayeuna mah leuwih gaya diheulakeun. Belah dieu tato gambar termos. Belah dieu gambar cukil. Belah dieu gambar dispenser. Ari ditanya rukun Islam tuh bisa. Sabaraha rukun Islam? Nya 5. Naon hiji-hijina? Muharam, Safar, Mulud. Cilaka boga budak itu. Ya, Bu. Sok qosidah keneh tara di dieu. Ku abi sok dijanjikeun. Dina lagu qosidah teh loba nyiniran kalakuan jelema ayeuna. Contoh aya lagu qosidah kieu. Tahun 2000 tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan wahai pemuda dan para remaja. Berarti eta lagu ka saha? Ka pemuda, ka para remaja. Awas ya budak ngarora. Ayo siapkan dirimu, siapkan dirimu, siap ilmu, siap iman, siap ilmu, siap iman, siap mun teu masantren, mun teu deukeut jeung ajengan pamuda ripuh. Eta bener lagu aslina. Inget teh baheula abi da katala lagu eta teh tukang qosidah baheula teh. Bagian kekecerek. Inget kene mun di desa teh lomba teh 2 lagu teh. Nu kahiji mah laguna teh inget ye. Ya Robbi balik salalan eta geus. Tah lagu nu kadua men. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari. Semuanya manusia tidur, kawan mesin, makan dan minum. Memang pas segala ngeunah, ngagigihan sangu, magicom. Magicom. Naheur cai, dispenser, ngan cekolot baheula. Memang caang, tapi hate budak poek. Leres teu? Baheula mah poek, tapi hate budak. Da budak SMP ngaji kene baheula mah dina damar teh jeung patroba harideung irungna. Ayeuna mah geus hese gaya. Tong boroning ke SD nepikeun ka kelas genep ge kelas genep geus aya di abi mah nu mung masa teh nah mane cing teu ngaji. Da aing mah rek SMP ieu. Aya nu kitu. Naudzubillah min.
Tuluikeun laguna sungguh mengagumkan. Ieu tong ka dieu melongna ka dieu. Da urang mah nyontokeun qasidah nya cengir. Da badak gujur aing mah. Sungguh mengagumkan tahun 2000. Namun demikian penutan ngan budak jadi tengah ngaji modern teh nya teh. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran. Ongkoh modern, ongkoh beuki palinter, tapi digawe hese da kudu nyogok heula, da kawe di Bandung teh ka pabrik kudu duit ti heula. Ciri barokah geus leungit tah bener cek Nabi teh. Sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang cetong cengir era da teu kudu seuri. Langit suram udara panas akibat pencemaran. Perdamaian eling pengaji itu jadi ancur kieu nya kartos teh nya eta tong nyapirakeun ilmu da dalil mah jelas tadi man arada dunya pa bi ilmi kunaon urang hirup teh tenang eta usigna teu make ilmu bari ilmu ge cangtang tuh meusing boga ge diamalkeun leres kitu ye Bu ibu teu betah euy diuk teh ibu lamun gaduh ilmu da bakal alus atuh ka caroge teh leres teu. Ibu teh gaduh ilmu da moal mungkin surungat sorongot ka salaki. Bakal alus malam Jumaah teh geus nyambut suami teh dengan senyuman bahagia. Sabab lamun ibu dina keilmuan, dina kudu lijen nempokeun kebahagiaan ka salaki. Sarua eta teh jeung ngababarikeun rezeki. Hok ibu teh geus ngajepat atuh. Apa hoyong mamam hoyong memem. Lain jorang boy teh ka salaki mah ibadah. Sepre seseuheula. Kan atuh seungit mah betah di sarean teh ulala. Ieu mah spray teh boro-boro diganti sepanduk urut nyalon kepala desa. Das di sarean teh gambar kumis atuh. Atuh keusrak. Make baju ibu sing rada seksi. Anu jiga puring sangu geuning. Keun bae beuteung busakel ge. Hareupeun salaki teh apa? Tenenene. Ieu mah hareupeun salaki kalau mau sisir kerep. Waktuna dipake da ngalakuar jengkut. Lain seuri ece eling. Ama. Halo? Ya, Bu. Sok baratuh heula mah. Bu. Lajeng ieu teh lajeng. Mun ibu ilmu masagi ladang saminggu sakali ti ajengan nu sok di papatan bakal diamalkeun. Punten Bu ya. Cik atuh rek bobo menyikat huntu. Tadi cium teh ngeuna tuh. Muah. Ieu marek sare da kalangahakan seblak. Dicium teh cikurna huntu. Allah. Lajeun kutang make paniti atuh. Di anggota apa? Au. Ibu tong serius atuh. Ya, Bu, sakali nyium salaki mun ibu tukang ngaji. Sakali nyium kumaha cek ajengan pasti apa? Ibu cium salaki teh dan nyium salaki teh sarua jiga nyium hajar. Lain bohong eta teh aya dalilna. Tinggal aku dulu izin. Sakali nyium komo, sakali ngecrok 70 dosa murag. Sakali ngecrok dosa leutik. Berarti mun 2 kali teh 140. Mun 3 kali teh 210. Kacrokan selagi. Balik teh. Assalamualaikum. Aya naon? Pak bitaya ustad euy nerangkeun naon? Ai bapak teu ngajinya pan jadwal nguseup di wahangan aing. Kieu pacek ustad teh cenah mun salaki nyium sakali teh 70 dosa murag. Langsung sasa ngomong we teh yang nyium aing. Heueuh langsung salakina olab salakina. Halo? Teraskeun ya teh teraskeun. Ilmu teh jang rumah tangga bakal betah. Jang merantau bakal betah. Apal tayamum. Abi ngabandungan eta nu umrohnya. Jemaah da aya nu ngomong kieu.
cenah teu engeus ece seuri teh engeus. Da engeus. Nu umroh kieu cenah. Naon buta cenah tepan? Ah, engke we cenah di kodoan. Sangeunahna kitu ngomong dina pesawat, engke we di kodoan. Nah, umroh teh jadi kalah kieu. Salat di pesawat teh. Kan aya tata carana tayamum loba bu eta teh kalah ningalikeun kabodohan kahayang abdi kan sok mimpin teh ajarkeun tayamum. Da teu salat engke we cenah di kodoan, da kumaha punya salat inu kieu? Ari ibu apal teh cing tayamum. Teu apal engke we cenah tadi kan ngahajakeun ye ngahajakeun ngodoan salat teh doraka. Naudzubillah yumin Gusti, bapak mun boga ilmu moal mungkin ka salaki ka pamajikan teh kieu rumah tangga jeung sia mah teu maju moal. Bedegong salaki itu bodoh sakitu. Cuk pamajikan hayang maju memilu ka galunggung kana treukeus sih. Sok aya pamajik salaki teh nu kieu, "Mah, duit teh beak sabaraha deui?" Lamun ditanya duit sabaraha sok nyeri hatenya. Aduh, saya dibela ku aing. Sok aya nu kieu. Waalaikumsalam. Manu janaon? Iya nuju gegero cek salaki nu teu sadar. Wayak kieu gegero naon atuh sia teh gawe? Da pagawean awe mah utapakna. Aduh, kahayang teh salaki nu cager mah. Assalamualaikum misalnya, mana? Iya gehu kanggo mama nu janaon? Nuju gegero padahal ibu teh teu menta gehu. Ngan salaki mawa gehu sadar sorangan. Da leuwih ngeunah keneh nu sadar sorangan. Beda jeung nu kieu, papa di mana? Di pasar. Awas ya mau seblaknya, awas ya teu mawa. Heg teu mawa, nyeri teh. Nyeri. Laras teh. Ngeunah keneh nu sadar sorangan, mun salaki berilmu mah pak kitu ngamalkeun. Assalamualaikum, manu jeunaon? Ieu, mah nuju gegero, meusing si aki ka sini. Nini keur gegero teh badi beuki geulis, nya ge cek si Nini era geus kolot. Era bohong eta teh hatena mun ini ge deng tang tang deng tang deng tang tang deng tang deng tumpakan bae sok komo nu ngora budak ngora wah ngora kene rumah tangga mama mani geulis pisan is bapak melongkeun mama pokona mah teu aya digaganti moal digantikeun deui mama tercinta anu memang aya dina hate aya dikitukeun eureun gegerona pamajikan melong salaki melong kabhi kushi kabhi gaum melong apa Indiaan langsung Aidina foto kasep ieu teh kumaha halus-halus teuing ngedit teh atuh leung kene kana TV ketang daripada kana banner sok dipake moe pare halo lanjut ieu teh lanjut nya sok keun da capek mah ieu mau balik ya Allah intina mah tuh ya abi ngaji ka dieu teh atuh budak SD mah kadinia mah kudu dang disadiakeun titipkeun da aneh mah ye ari ka sakola sok bebeakan pun ternyata betah diuk yeuh sok ka sakola mah abi teh uang pangkal 1 juta can mayar dicarekan tuh ku guru teh alah uang jual gelang emak nu sok dipake kirining pengajian nu penting mah maneh kudu bisa sakola bebeakan mah abi komo wisuda kumaha tanyakeun ka bapak maneh geus jang maneh wisuda kudu tahun ayeuna uang jual kebon bapak pertanyaan abi aya teh nu ngajual kebon jang mayar guru ngaji aya teh da teu kudu ngajual kebon paling 15.000 sabulan nu ngaji bada magrib teh kudu dipenta iuran listrik unggul laras teh da ngomong mah abi ngahutang 3 bulan 45.000 cek ustad kudu kumaha ieu naon kitu ditagi isin da muka panto pi duit ajengan teh sia teh sing ikhlas we ngamakeun ilmu mah dan nabi gitu kitu ari listrik jurig moal dibayar pinter hayang ari mayar emung ari sakola bebeakan nu pitayeueun ya bu ngadidik budak sabenerna mah lain kewajiban ajengan lain kewajiban kolot ngan kolot sibuk neangan duit waktu jang ngajar budak kulantaran waktu jang ngajar budak maka budak dititipkeun ka kulantaran ustad katitipan budak batur maka ustad waktu jang neangan balikan di sing tarik mereka dengeun. Jadi ngadidik budak teh kewajiban kulantaran kolot sibuk neangan duit, waktu jangan ngajar bod. Kulantaran waktu jangan ngajar budak, maka budak dititipkeun ka kulantaran ustad katitipan budak batur, maka ustad waktu jangan neangan. Bayar ontol.
Ari pinter hayang, ari mayarmu, ari sakola bebeakan. Kartos teh. Penting pak ilmu teh bapak boga ilmu da moal mungkin pangarasula tinggal ngamal ke cecakan berilmu geripu da ieu maka pamajikan teh sia teh bebeakan aing sagala rupa beak duit teh kumaneh kapan tanggung jawab bapak leres teh aing teh di Jakarta teh 6 juta 1 juta teh jang sorangan jeung rokok sagala rupa dibikeun kapan 5 juta da beak duit teh kumaneh aing teh balance gara-gara sia teu hayang aing rumah tangga teh ngan sia sok meakeun duit aing mitoa teh ngomongkeun pajarkeun aing teh koret padahal aku sia beak di lalajana jeung Shopee pi omongan wae na rumah tangga teh aing teh balangsa wae diomongkeun ku tatangga pajarkeun aing teh koret ngan sia sok ngabeakeun duit teu hayang aing mah hirup ti itu teh ngan maneh ngabeakeun aing teh begang teh gara-gara sia geus ku aing mah cerekeun wah as pamajikan anak bedegong salaki belegug gitu tuh. Tak abdi mah percaya doa pamajikan teh sok ayeuna 4 Februari bade umroh. Sabaraha cenah 28 juta bayar. Sok uang umroh ceurik pamajikan da yakin digentianna bakal leuwih ti 5 kali lipat. Abi mah setahun sekali umroh teh da kitu sok dikumpul-kumpul ti dieu. Tak di dieu gejang jajan yang dikumpul-kumpul. Betul. Kartos ya teh. Ya Allah. Sok pak gerak uang tapakuran pandina Rajab teh maknana teh subhana awal qad amang tazak wa dakaros marobi pasola hayang miraj ka Allah tah salat hayang ditarima teh ulah waka ngomong kana ibadah heula ilmuna persiapkeun kartos dua tah lamun ibadah hayang barokah sing seueur husnudon ka Allah jeung ka jelema pan saur hadis kursi ge ana inda doni abdi bi saur Allah kuring mah kumaha sangkan anjeun mun nyangka hade bakal dihadekeun mun nyangka goreng bakal digo tah panyakit urang teh sok goreng sangka cek tadi ge halo ongkoh percaya ka Allah tapi berjamaah tara. Yeuh pak lamun bapak tukang berjamaah yakin sanajan rizki anu saeutik bakal dibarokahkeun tapi lamun bapak beunghar eueuh salatan istidraj cek ala teh kop usaha ngan eueuh salatan beak sakarat naudzubillah min justru kudu sedih tanu beunghar tara ka masjid sing sedih matak pinuh berjamaah teh 2 jajar imam jeung karpet halo nu salat eta nu adan nu qomat Allah karim berat ibu kudu husnudon matak tong goreng cek tadi ka batur teh tong di deketan si eta mah tukang mabok karena ibadah teh rusak bu boa di deketan mah eureun mabokna teh amin tong di deketan si eta mah tara ditiung deketan boa di deketan mah jadi daek ditiung pak ajengan ngarah aja kudu husnudon ka masyarakat kudu husnudon ka ajengan ya bu mending keneh urut bajingan daripada urut ajengan urut bajingan mah tobat urut ajengan mah kumat aya nu adan hayyalan sholat mani ngeunaheun ieu adan ece pan si eta teh tukang nyanyi di diskotik tukang mabok ayeuna mah tukang adan di masjid alhamdulillah urut bajingan mah coba urut ajengan salingkuh moal cager 10 tahun saeuy anu digerebek di hotel Oyo teh eta Ustad Muhyiddin yeuh garis bawah lain Muhyiddin ieu Muhyiddin Amerika garis bawahi abdi geura cek batur mah ustad intina kieu jadi ajengan kudu cager cek tadi jadi masyarakat ge kudu cager halo ieu teh lain lambang kamuliaan jubah teh peda we abdi ge batur di jubah mun pidato nya make lain lambang surga itu menyaing ka dimake duduk we sugan di imah disebut amukarom teu amukarom geura nyatu hakan ku sia pada amukarom eueuh pada mah cucukna we teu we teu boga duit bu teu kabeh nu dijubah teh kiai da di Mekah ge nu ngangondoma teh make jubah teu kabeh nu dijubah kiai sok boting teu bisa ngaji halo aya nu botak ongko tukang salat tapi kieu awas teu deukeutan si eta mah ditato naon kitu moal ditarima wuduna astagfirullahaladzim Allah ge teu kitu-kitu teuing dina wasaring ila magfiratin teh eueuh istisna kecuali nu ditato henteu sok ka dieu balik manya atuh nu ditato sawak-awak rek dilicin kabeh awakna jadi mun da mah tobat ku Allah bakal dihampura ngan mun geus tobat tong ditato deui boh eta teh lin tato hapur kabeh entar gelap
Tong goreng kabatur. Rajin ilmuna dipake, tukang sholat, biwir goreng kabatur. Cilaka tetep. Halo? Lanjut ya teh lanjut. Gusti nu agung mun inget kana eta mah bener. Aya nu jabrik da ditunjuk culik. Mana? Di tempat teh. Nah si eta mah tukang masjid benar doma cing teh. Yo, Pak ulah sok goreng kau. Mending kene jabrik tukang sodako daripada botak tukang adu hayam. Eureun ngadu hayam teh eureun dorakana badag. Hayam teh curhat pan ka sapi. Cek hayam teh ka sapi, pi naon yam? Teu ngeunah aing mah ku jelema pirage macokan pare keur dipoekeun pare da ditajong aing dibaledog kadang dikorowot bujur aing teh da neuleut nob ting aya anting eueuhan. Sapi nu ngadengekeun milu ceurik cek sapi teh komo yam aing mah susu diracek unggal poe. Nepi ka linu emangna aing teh jablay. Ayeuna tukang maksiat, boa isuk mah tukang sholawat. Amin. Ayeuna tukang judi, boa isuk ah tukang ngaji. Amin. Ayeuna tukang adu hayam, boa enjing mangadu bagong. Naudzubillahi min. Sok bu. Intina mah yeuh, dua nana ge eta teh diajarkeun dina pendidikan agama tentang husnudon, aya nilai tasawuf, tentang ilmu diperluas kabeh naon wae kudu diaji. Ibu, da abi ge baheula di pasantren ceurik heula. Ulah kieu mah. Ah maksudkeun budak teh sieun ceurik. Justru ayeuna teh budak kaluar pasantren teh tamat teh lain gara-gara budakna lebay kolotna. Abi mah da tukang urusan teh. Bade naon? Izin cenah murang kali buduk mana budukna? Kursa eutik hiji di dieu. Pak, lamun bapak teu kuat ka budakna ge lebay. Kudu kuat bapak teh. Budak abi mah geus awak-awak berlang. Ieuna kamari cacar 2 minggu. Keune we. Da kualok keur dipersiapkeun ka bagianna. Da abi kunaon kuat? Da abi ge baheula ku kolot diantep. Da cek apa teh? Ah masantren. Ah alim kan apa ge bisa ngaji. Geus we ngaji teh ka apa? Kakupingkeun ku pun biang, da galak pun biang. Naon cenah apa? Eta cenah budak mung masantren, da bisa ngaji ieu ka apa? Cek pun biang kumaha? Moal di aku anak ku mamah mah. Tungkul eta urang, berarti aing dihapus tina kakak ya. Pak, lamun bapak ngomong ke abi, ari ustad baheula kumaha masantren kapaksa, lain kapaksa deui, digusur abi. Ceurik wae, komo pas pelebah datang tak inget kena datang teh poe Jumaah, tah Sabtu malam Minggu ceurik teh pas magrib. Hayang ka mama, hayang uwi, hayang anterkeun. Keur ceurik geuning heg kurang disamat ku budak kobong nu pangluhurna rada gede. Lain karepe beuki tarik. Kunaon? Cek pengurus teh repeh cek pengurus teh. Onda hayang uwi atuh repeh. Keheuleun mah pengurus diciwit ku pengurus teh repeh. Urang teh da sieun ku pengurus diciwit ceurik nu ditahan nyeri geuning. Inget deh, teu repeh. Ibu baheula teh edan heula abi teh, kitu heula. Jadi ibu teh ulah berpikir, beda budak urang mah meureun teu cocok di pasantren, salah kolot. Da kabeh ge menang maksa. Eueuh nu lapar ngaji eueuh. Tah abi teh kabeh hampir 20% nu taun ayeuna kaluar 7 urang jelema gara-gara kolotna teu pira sok dihinaan wae ku barudak aipak teh budak teh nyatu sok mangga dikaluarkeun isukna aya berita ternyata budakna ge sok ngahina ka budak batur sabenerna mah mii sarua kabehanana kudu kuat teh bapak kunaon teh bapak teh kunaon jang buduk wah kuat di aku santri kolot hade mah kitu lain kalaka alas ya ujang buduk modar. Jadi patokanna kieu kolot teh masantreun budak teh jawabanana lebay kolotna sakitu. Ari hayang maot didoakeun tapi teu dipasantreun. Kabeh geus disampakeun. Mudah-mudahan sing soleh budak urang sadayana. Amin. Yo Pak, ari geus masagi mah ilmu sadayana punten pisan. Urang nerangkeun anu sederhana we. Lamun urang pangamalkeun nu alit tina kailmuan berjamaah pan kumaha? Di Masjidil Haram ya berjamaah teh 100.000 derajat, di Masjidil Aqsa mah 500 derajat, di Masjid Nabawi 1000, di Masjidil Haram mah 100.000. Matak jelema beleguk balik umrah teh teu ka masjid-masjid deui da aya stok. Halo? Ya, Bu, punten Gusti nu agung.
Ku Allah mah dipersiapkan tingali doma teh di Mekah mah marontok dan nu ngaritna tukang berjamaah Pak. Padahal jukut hese di Mekah mah tandus ku bubuahan kadang lalin tuh barokah nu ngaritna tukang berjamaah padahal jukut hese di urang mah jukut loba doma teh baregang nu ngaritna leuwih begang tibatan doma. Halo. Cai capek urang ge sarua Bu capek. Sok atuh shalawat lain capek mah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil adi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah lamullah Allah Allah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin ya Allah ya Rabbah. Cekap lah sami capek Bu abg hiji intina tina qad apla mang tazakka wa dzakara asmarobi pasola mun urang hayang mi'raj ka Allah teh satu tong nyapirakeun ilmu agam da ibadah teu make ilmu mah mardudatun latuk balu. Dua husnudon ka Allah husnudon ka jalmi insyaallah bakal bahagia. Tah Pak lamun abi geus nerangkeun ieu jelema teh bakal kabagi opat. Hiji aya nu lancar usaha lancar ibadah. Dua lancar usaha tapi macet naonna ibadah berat nu kadua. Tilu macet usaha lancar tah nu edan mah nu kaopat macet usaha macet pirahku balik ngaji masih kitu keneh hok wang lagamkeun bejakeun ka nu teu ngaos ari golongan manusia kabagi opat bagian. Hiji lancar usaha lancar ibadah. Dua lancar usaha macet ibadah. Tilu macet usaha lancar opat macet usaha macet katalar teu sok bareng bismillahirrahmanirrahim sareng ari golongan manusia ngabagi pinter. Hiji lancar usaha dua lancar usaha pinter. Tilu macet usaha opat macet usaha sok sorangan-sorangan lancar usaha lancar ibadah. Abi ge teu wani aing ngaku nu kahiji mah lamun jelema tos lancar usaha lancar ibadah wah pangheulaan ka surgana ge. Tah aya nu kadua lancar usaha macet ibadah. Tah ieu nu kadua nu ripuh mah beunghar tapi tara salat tara ngaji ripuh bakal dihisab ku loba hartana bakal dihisab ku teu salatna ripuh jelema beunghar tara salat teh. Leuheung keneh nu katilu macet usaha lancar nyage tukang jualan we kieu tah di pengajian waktu salat teu hese ka surga teh meureun saeutik hisabeunana. Amin. Nu edan mah nu kaopat macet usaha macet paur maot lagi tabrakan jeung entong gitu. Mudah-mudahan urang mah sing dilancarkeun usaha sing dilancarkeun ibadah. Ibu bade dihapunten dosa abi mah langnya aya teh kapaksa meureun kudu nyupiran da capeun supir di tol temen ke mun sakali ewang doakeun abi 3 hari 3 malam di Karawang terus. Kumaha cenah bisa kakak beneran urang Karawang teh jol hayang ngulem palebadinya. Lumayan teh irit ongkos teh kudu bolak-balik. Alhamdulillah sing sehat we abina meureun keur kieu da kapungkur ge abi teh. Pernah ka dieu sok sering deseur rencangan nemet tadi dinya di ujung tiwu pada Jumat abi ngaos. Di ujung tiwu tah ieu nu ngaos teh keur muter wae na teh da abi mah S2 mah di dieu di Darussalam Ciamis.
Jadi abi teh ka dieu teh tos biasa, taneme istirahat di Panjalu seueurerencangan gitu. Kapan urang teh dulur pan. Urang aki jeung aki-aki pan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di gelombang yang sama. Ibu sing sehat lahir batin. Heg nu paling penting ibu ya hapunten abi bahasa teh asli kieu teh dijieun-jieun kasar abi mah ka santri ge. Da emang kitu turunan deukeut si Selo teh panas. Tadi itu momen aya ngobrol teh nyebut sia teh geus biasa ngan sok ngalalu wungkul agamna sia gitu. Ada kemana maneh? Ka dieu kan orang itu mah gitu. Cika Thomas salopa pamayang sarua. Mata di itu mah sorak klakson teh beda. Titit. Aya mobil jeung mobil tabrakan jeger. Urang itu mah teu mobil jeung mobil tabrakan jeger. Mudah-mudahan aya manfaatna engke tekeng ka mana-mana. Doa dipimpin ku para kiai, ku tumayang dina ari-ari. Abi rek balik ka Cipatujah pamayang, kade bere adrahi aya Cemae jeung Ciis pidato sakitu wae sabab parasmanan geus tiis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngahaturkeun nuhun ka pangarsa sayeukhna kiram anu parantos maparinan ilmu ka urang sadayana. Mudah-mudahan ku wasilah ilmu anjeunna urang sadaya tiasa ngamanfaatkeun kana naon wae anu parantos didugikeun. Salajengna acara doa bade dipimpin ku Bapak Ketua MUI. Waktos sinareng tempat nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad salim radhiyallahu ta'ala wa barakatuh min kulli ashabi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamda yuafi wa ni'ma yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azima sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil awali wa taqillana biha min jamil hajat. Wa tutahhirna biha min jami' syarri wa tarfa'una indakal darajat. Nas'aluka ya Allah bi syafaati Rasulullah bi karamati jami'ati walillah wa barakati hadis syahri rajab. Ij'al hadis syahran mubarakan. Allahumma rizqna ilman nafi'a. Allahumma rizqna ilman nafi'a. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan mubarakan bihi min ghairi dayurin wala quwwati wala tawi wala masyaqqati minna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana tim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara TKW Dugen Kahir berjalan sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan orang sadaya wihnat ieu tempat nyanda kabarokahan sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. TKW Dugen Kahir akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.